Ada 3 bagian di doa ini yang penting kita garis bawahi. Pertama, la ilaha illa anta. Ya. Awas. 2, subhanak. 3, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita zikirkan misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat la ilaha illa anta, yakni la ilaha illallah, ini dasar semua kehidupan kita. Dahsyatnya kalimat ini. Ya, dari kalimat inilah kita tercipta. Dari kalimat inilah kita diminta untuk beribadah. Makanya beliau tadi menyitir Quran surah ke-51 Ad-Dariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kalian kecuali untuk menyembah aku. Dan penyembahan pertama itu ditafsirkan kalimat la ilaha illallah. Quran surah Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Lamun urang teu pandai-pandai ngoreksi diri, kadang-kadang urang cicing di mana bae kaajak ku ajakan teh itu jadi ganjaran. Padahal lamun dikoreksi dek cicing di mana bae, hirup dek di mana bae, bakal numpuk ganjaran jeung ganjaran. Ibadah mah teu kudu ka gunung, ya ibadah mah ka Allah, ya Allah mah lain di gunung. Ibadah mah teu kudu ka leuweung, ya ibadah mah ka Allah, ya Allah mah lain di leuweung. Ibadah mah teu kudu ka pondok pesantren, ya Allah mah lain di pondok pesantren di mana bae aya. Ibadah mah teu kudu di majelis talim, teu kudu di masjid, teu kudu di mana bae. Nu penting bisa. Nu penting bisa tak ieu ieu salat teh paranti usul ka kaula cek Gusti Allah. Maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula, ye salat nemantak as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naikna munggahna mukminin. Ketika orang hayang ka Allah make praktek wudu teu meunang sambarangan, teu wudu teu bisa, wuduna make cara khusus. Setelah wudu malah aya wudu zahir, aya wudu batin. Langsung orang menghadap ke Baitullah, mun di urang di dieu ngiblat kulon, mantepkeun hate, kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate, jabatan tunda heula di luareun urang. Kemudian kitu naon ngaranna angkat Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae, abeh urang hirup kuari teh hudang katempo geura alam kubur, katempo alam akhirat. Dek di mana baik orang hirup jadi kiai, sing jadi kiai lu nempo alam akhirat. Jadi ustad sing jadi ustad lu nempo ke alam akhirat. Jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat. Jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat.